Don laparnya Don, ay hakarin tuh Don. Ayah, Di mana? tuh nangka bos. Mana? Asa tuh nangka. Jangan itu nangka. Anu orang atuh mata dituduhkeun ge. Wah, kuanya taikan baik. Kumaha sok? Oh siap. Anu ieu Don. Eta asak. Kuanya taikannya. Sok. Oh my god. Tinggalkan anjing. Si mau ay anu mana Don? Tah eta terus ngaharep terus. Mang ini asak dulu yuk. Tah eta asak. Yuk. Heeh. Hah? Sok. Mang, minta mang, ngapura mang. Aduh, cengek geus kalot ieu. Nih, buka rokok ieu. Batur-batur acan euy, aing jual ieu. Teu meuli rokok mah lumayan tah. Lain ieu meujeunna kieu ieu panen ieu. Heeh, geus meurejeun aya. Ieu mah ente aslina. Nya nu urang atuh nu sadeui. Kalot ieu. Bayarlah kurang lah. Sok lah, aing. Bayarnya. Heeh. Lumayan ieu urang butuh cengek lah bayarnya. Udah deui lah ada unggul. Bayar ge unggul. Lumayan. Heuh lah, ayo, nyatanya. Aing geus ditolak. Siap, Don. Aduh, aing boga tanggal cengek ya mah. Lumayan lah keisukan aing iang ah. Mantep ya, pada sih kan aja cengek. Dia, saha eta nu ngaturin kebun urang? Deh sangeunahna. Tuh, panen ah. Terawan maneh. Naon mang, mana urang mang? Urang sangeunahna wae ngaladeun kebun saha wae. Itu dia namanya di Sidono, dia dibayar kurang cash. Kebun urang ieu mah. Jing sangeunahna wae. Saha si Dono? Anjing, atuh aing ditipu mang di Sidono. Nya tuh. Anjing, aing gedeg di Sidono mang. Anjing aing ditipu, goblok. Sangeunahna wae. Mama Renok.